carekan wae. Naon maneh Rahmat? Tegena aing go. Tegen aku naon maneh? Kebogo aing anjing ngamakan wae. Kakak banget bengis panon bolotot. Sudah botak kabogo eleh. Kadieu cek wae ubaran. Ge Gitu go. Mana nyari hati mah ada mau karasa kumitisan sih aja. Mana ke botak anjing sarua. aing botak itu. Aduh. Jadi Sawah harga dirian aing mah. aku kabogo karek kabogo. Gusti Allah dipetes ku kabogo geus murungkut. Kumaha malaikat kayak datang ke genir. Siap menro buka wah ampun. Kedas kieu kan. Preman. Dengekeun siap penuh. Botak. Awewe teh diciptakeun ti teu rusuk maneh. Anu maruluk. Berarti maneh elek ku awewe. Cebet ku elek ku awewe. Aing atuh tegas. Siapa kos teu apal wae aing go. Aing mah anjing beungeut taranga ge da anger hate mapping. Ada aing hubungan ge perdana jeung si eta teh. Cat haji. Ya haji-haji naon lah aing pararusin ngau nepi ka Sia urang atuh ku pamajikan urang keberebetan urang cicing we kalem kieu. aslina mana sih? Aslina aing mah. Anjing. Mana wanian gitu anjing. Nyaho atuh mun pamajikan datang teh mau bari mah sapu. Aya cucikeun piring. Wah aing merikat. Naon? Eta bahan wadah. Cincin ini tegas teh. Siapa sarwana sieun apa kitu mah ji? Tanya ente wanian. Iya mah. Wanian ente ari kitu teh sarawawanan. Cincin ini aing teh ngabakti ke pamajikan teh. Bakti naon mun ada kongnya pamajikan ngabakti ka sia. Kan tulang rusuk maneh nu hilang pamajikan teh. Ay tadi urang ngomong gitu ke mana? Sama kieuan aing. Oh, itu. Tapi kudu tegas ho, kawe mah. Ya. Eta ji, minum sana mana be ngarokok? Di ngerokok beak. Aing ke parusin ke mah. Majikan. Ayo ke mana? Ayo Rahmat, urang majikan. Ayo lah. Gara neng bangsat atuh. Kon aing ngerek beres maling teh kumaha kapanggieun keluarga aing teh kikieuan teh beresiko sia teh. Kumaha kapanggieun aing? Nya hampura we atuh. Hampura kumaha kapanggieun keluarga aing. Mana geus ngabangsat? Heeh, tong sukses di jalan. Naon ji aing maneh? Naon? Asian dia teh bangsat. Ari bangsat teh naon? Anu mau ieu mah kiraku sebagai preman asa diledek kieu ku bangsat. Cil ngomong. Udah. Sok atuh. Satu ji. Ada berat tuh. Om. Naon? Jiga rusuh kamarana? Rusuh ada kudak bangsal. Bangsat. Bangsat. Oh si ganti. Di mana ngabangsatna? Iya, urang teh keur ngobrol. Di dieu aing teh jauh datang ganek sok bangsat. Ka aing teh ngapangi cenah. Sing mau sih. Ciri-cirina kumaha teh bangsat? Jangkung. Heeh. Tebing. Heeh. Di orang Taiwan teh. Heeh. Aduh. Ngan ngamakan di ka aing teh. Ngamakan ka maneh? Sarua ka aing ngamakan. Buah-buah euy bangsat anu ti heula ka imah aing eta. Ari mana ti mana eta? Di warung. Sing ningali mangga. Minuman naon ieu? Ada beralkohol sia. Nah, mana ieu kan sakieu ti warung teh? Oda ditita ku mang urang heuh. Jauh ka warungna dibari lempang bari balikeun di inuman nu seutik-seutik dah haus. Coba eta ieu ditita ku dulur. Eta amanah eta teh kalakuan kitu teh. Ai mana teh ku pemerintah ge dicarekan teh amanah teh ku Gusti Allah teh dihukum teh oh. Daripada urang haus sok mun jadi kieu. Hega kurang juga pipu. Mending Tapi bener ji. kumaha gitu? Sanajan teu amanah ge sih ieu kan jauh ka warung tadi. Oh, Timbangan kita meuli daripada amanol sih ieu teu nginum. tapi nya. Oh iya itu bangsat teh anjing. Ayo naik gimana mana rupana udah bangsat. Hayu dar kayak orang minum bareng mencapai oh. Oh, baru lama kali bikin kalem we. Sumpah atuh. Berat capek. Siap eta. Kela.
Oh sia. Tahu mana eureun? Kira euy capek minta tolong minum weh. Bere. Terus ya. Kalau mana dia posisinya kumaha? Naon? Mana kumaha nek diudag deui? Mana posisinya dia kumaha? Kan itu antokan itu kan lompat nak jangan raya bisa kapangi lompat deh kayak itu mana eta bangsat geus ka hipnotis deui gitu urang jadi kakak ninggalkeun si lompat deh kayak itu panek lewat Heeh. gitu Oh, itu pan aing beda dia. Aing balik ka dia, lompatnya ka dia. Tapi di dia jalan raya aing balik di ka itu. Sok atuh. sok atuh dia lompat Udah gitu orang ini. Ya. bot atuh udah Wah, kayak ya. Naon deui? Itu kan jalan raya atuh kumaha main ketabrak. Lompat we aing ka itu tuh. sok atuh lompat kan gitu oh siap bot Sok. Wes, asih itu lompat. naon gimana bot pak itu teh bangsat kapan ngaliwat kurang ditekeun Udah dulu tuh. udah lewe Ya hipnotis. Pamit tira tadi. Mana yang kedua? Urang ka filman tadi ge. Teguan. Coba gara-gara mana di kita berengin numbal ah. karunya tuh jelema haus berengin Jadi we lebunang. gah bala lagu kabeh Mat. Sio. Mat. Naon sia mareng kai. bonganna dia bangsat make jeung diantep Aing teu boga resiko. Terus nyawayana ka mana minta duit? Mana teu sadar? Aing teh preman kahot. Mana diselamat? Aing dibawa ke budak leutik. pan aing diajak ku maneh ji Tapi heueuh, masih teh bet pemilu dia tuh. apa tadi itu papenak menuju ngajar bangsa Bae-bae geus sih. Kau minta we duit. Bisa jemet lah. ka urang Urus yang dikereuyeun. itu lagi pan diajak ku emang Oh, mang eueuh naon udah alo. ya da resiko mah eta we Sok minta duit buru. mah kita adi Heueuh. Aing teh tadi teh dianggap. Sia kudu bijil perang sesuaian jemet we. Sia ngahina. ya inana udah udah dengan sakitu-kituna Mat, aing preman kahot di mana heuh piraku mere duit gocap. Aing mah 2000 butuhna ge. aing teh sia unggal poe ge sasirat teh di batur teh 2000 sia ngahina Harga diri mat harga diri mah nya dibere gocap. Urang teh pan kebutuhan teh 2000 tuh sacira. aya maneh Naon maneh deh? nukeran lah ini pajak ku preman Tukeran. sok Oh, tukeran kakak. 2000 Tah iya robot. Harga diri aing teh 2000 jeung si Rama teh aing butuh 2000 sekarang gua teh ye tah kumpulkeun. untung naon maneh bahaya sia mau duit gede gitu Alah heueuh sia ngabejahan ulang mah duit gede mah asli. ulah Ieu, buka itu coba nuka. isi mana ke boga kempang abotuh ka urang copot dia urang isi aja Heeh. Yang kapidotis ya maneh. usum pajak gak teh tapi Sia. ya Coba nah aing bodohnya. Geus ah. jadi Nyo tuh. caina mau dibikeun deui Buka cai euy ya. Nah, yang mana? kebakana tah Nyawa tuh ya mana eta? ini anu beureman ieu caina ge Dia jadi preman banyak. kaman lagi Apok ya. Aduh, pengerapan pemulangan dikeun sawareh deui pemulangan naon? pan tadi duit gocap kayak 2000 ka ditu pan nukeran sok sesana berarti sabaraha Duit urang mana? kapan tadi itu ku itu depan duit urang tadi kena Panukeran. ke mana panukeran apa encan Model kieu, ya topi. Rek tukeurkeun tah jeung senal. namanya rek dipake nahulu aja sok ada pemulangan nah sesana Tukeran nanya. heeh mana ada orang teh jepengan sok ada ke nukeran kudu aya urang Pan duit nage di si itu. Ditabungkeun man. emang boloho nabungkeun di preman atuh lagi we dipake poya-poya mulai kurupuk Duit aing gitu. oh 2000 bot, aduh bot. Ayo. Aduh. Naon maneh bangsat? Gara-gara marane tadi ngarudag urang Naon bil aing leungit kemudian ada nyalakeun ka aing sia nama gitu udah aing tadi Kenapa teh yang diudag gitu? tar
Pamane ngudag, pamane teu ngudag mah aing mau lompat. Atuh nabet lompat jadi urang udag. Aing mah kumaha dibawakeuna. Atuh we aing urang kudu kumaha? Ah, tayang nyaho aing gantian duit aing. Nah, jong gantian. Mah aing jadi bingung. Kan mana teh bangsat. Sok gantian buru duit aing leungit gede ye. Sabaraha? Ah, tayang nyaho sok kita dina KB dina saku sok gantian dikeun. Nah, apa jeung gantian? Ah, sok buru gantian. Bikeun sih. Bikeun we. Duit menang malak atuh dia beak atuh ji aing mah Kan atuh mana beuti bikeun? apa di tamane beuti bikeun. Kapan duitnya di mana? Ai bieu kita sa. Urang. Nah beuti bikeun itu. Pan di tamane bieu. Aya duitnya di saha? Di urang. Teu nah beuti bikeun. Pan di titah. Kita kusaha? Kusia. Ai teh sabir bieu. Masa? Saya anjing. Kagak preman korok. Si ada duit tetap bangsat.